Aduh, tiris euy. Si Meh kemana sih? Meh. Si Meh mah. Iya, Jang. Meh. Ya. Adilah Meh, tiris tuh. Tiris. Kunaon, Kunaon? Bisa kunaon kos kitu, Jang? Tiris. Mi tiris Mi. Duh, tengereunah awak Mi. Tadi teh geus salat, geus sekolah teh kahujanan uing teh Mi. Langsung mandi. Tuh mandi sih tadi cuman ganti baju doang Mi. Jadi tirisnya, tengereunah awak. Atuh dah. Hujanan, teu bener baji. Nuh, yang isi Mi. Kalau geus hujanan teh, mana teh langsung mandi. Mandi di kramas, jangan tiris. Kula rek mebeja ke bapak mana? Pak. Iya si hujan kering. Pak. Naon sih si emak? Itu si hujan kering. Anu mangkat ka ditu ih. Itu si hujan kering. Si pae, hujan. Bisa kerawatan sih. Hujan ayo. Itu si hujan. Bisa pae mantan. Itu Pak, si hujan kering Pak. Kudu kumaha si hujan. Hujan tadina cenah manehna tadina ieu. Ke sholat tuh hujanan ke subuh teh Pak. Jadi kieu teh langsung tuh mandi manehna jadi kos kering. Bawa wae ka sawah. Mana ka sawah? Kita ngusep. Cangkir bawa. Hidang sia ka anak teh kos kitu. Sia ka mana mau kantong? Ih, ada ka PW deh heula. Eta kantong awewe ieu teh. Bapak. Arek beli bensin. Bapak. Bener ya masih bapak teh. Aku gak anak sorangan teh kos kieu bener. Anak kering ditinggalkan. Aja mah. Bener si bapak mah. Gak ada gitu Mi, uing kering teh. Duh Mi. Mana HP teh Mi? Sudah Jepang melikeun geus janji. Enak Mi geus gajihan. Ulah ngabong juga Mi. Kejang, ucis lagi ku bapak dibawa KB. Mikir rek beli balsam. Dicokot. Mikir lali rek beli koyo. Beli koyo rek autan. Dibawa duit ku bapak mana? Naikkan balik bapak mana? Wah, rek diberi ieu. Kalau men, si kicing. Kalau dipanggulkeun HP mah. Tapi tak ku bapak sia lah. Nuh, yang isi Mi, uing mah karunya ka Mi. Geus uing mah rek mentana ka bapak wae. Soalna Mi mah teu boga duit, geus karunya duit mah jang Mi we. Geus ujang ampurannya, nya Mi. Nyang geus satu jam rek kitu mah. Bener bapak sia mah. Kana sorangan teu tinggal goblok ke sia teh. Tuh dah, si mama tengah jawab. Aing nyebut assalamualaikum. Sia. Dia anak sia kering. Ya, wedik, yo. Buka tiket yo. Sia teh tiket jam naon eta? Ke luar negeri. Nah, dibawa ke luar negeri budak karing. Betita gawe. Gawe. Geus gawe mah. Tuh, tiket aneka kerupuk Putri Mandiri. Luar aneka gurih. Luar negeri, 2.000 cenah. Waduh sia teh mah. Eta mah kerupuk katana sia teh. Cenah tiket. Main tiket ieu teh. Kudu kieu tiket. Tuh. Tiket tuh kieu teh. Tuh, gajihna cenah 2.000 juta. Harga kerupuk ieu mah waduh.